Ayeuna carios deui Syekh Abdul Qadir nu mulya karena murang kali kene guguruna ngaos Quran ngan sakedap teu lila Quran nu 30 juz sadaya hafal ditalar jeung guru ilmu fikih jeung sagala kitab-kitab guruna ulama gede nu jenengan Abul Wafa Ari Rama Abul Wafa Sehotob anu kasebut jeung aya deui guruna lihat ini ya guruna Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Said Mubarak nya Syekh Ali Ramanate mahjum eta teh bangsana Syekh Abdul Qadir Jailan ngaos kitab hadis Rasul ka ulama gede pisan jenengan Syekh Abi Ghalib anu hiji Syekh Muhammad Hasan Baki guruna teh Abu Ghanaim Aulia nya Syekh Qasim Putra Ahmad Ari bangsana Karhiu jeung guru ilmu adab ngaos nahwu saraf deui arud jeung kitab alfiyah geus buku ilmu mantek kitab matan kitab lughah ka Syekh Zakaria Yahya putra Ali nu kasebut nyaeta Syekh Zakaria Ari bangsana Tobroji jeung deui asup sahabat eta ka Syekh Abu Khair eta teh muslim bangsana Hujatul Arifin teh guruna Syekh anu agung tidinya ngalap tarekat sareng deui Syekh Muhyiddin ngalap ilmu tata krama jeung ngalap ilmu hirqah teh ka Imam Qadi guruna nya Abu Said Mubarak mahjumi bangsana luhung nya kadinya guguruna didinya mimiti manggi campur jeung para ulama agung karamatna kabeh sadaya pada makrifat teu aya anu kaliwat sadayana jadi guru tidinya marga ijazah jeung deui Syekh Abdul Qadir geus leuwih ti sasamana tina batur murid kabeh malah sakabeh ulama anu geus diguruan sakabehna pada kantun guruna geus kaungkulan jeung guru Syekh Abdul Qadir Imam Rafi Wastana geus muli ka rahmatullah sakabeh para sudagar kabeh pada garuneman saha nu ngaganti guru dumeh guruna geus wafat jeung sakabeh taya deui ngan Syekh Abdul Qadir Jailan eta nu bakal ngagentos rehna geus kaungkulan ti sakabeh para bangsa aulia nu geus jadi wali punjul di jero nagara Baghdad tuluy bae Syekh Muhyiddin dijenengkeun di madrasah harita jadi gagantos guru di nagara Baghdad sakabeh para sudager anu bala leunghar tuluy sakabeh pada udunan kabeh pada suka ati udunan nyeun madrasah tempat pikeun muruk ngaos beuki lila beuki jembar rame di negeri Baghdad loba anu pada guguru ngaji Quran jeung kitab berkahna Syekh Abdul Qadir muruk di nagara Baghdad dina waktu harita teh hijrah jeung Nabi Muhammad jadina hitunganana hijrah 500 tahun jeung 28 Syekh Abdul Qadir Jailani harita di negeri Baghdad basana eukeur ngagentos Imam Rafi nu wafat Syekh Abdul Qadir yuswana
57 tahun mangsana nyandak madrasah. Loba pisan nu sarumpi ngadeuheusan ka madrasah. Ulama jeung para soleh loba pisan anu nazar tina agung karamatna. Ulama wali marunjung kabeh pada ngadeuheusan. Jeung deui Syekh Abdul Qadir harita ngalap madhabna ka Hambali madhabna teh nu diasih ku pangeran jeung deui karamatna. Syekh Muhyiddin beuki masyhur ka unggal-unggal nagara. Jeung deui Syekh Abdul Qadir karamatna beuki tambah sohor ka nagara sejen kaloka kajana pria kawentar kasabuana batan kurang anggur wuwuh kitu di jero kitabna. Jeung leuwih nyangan deui Syekh Abdul Qadir nu mulia panghulu wali sakabeh nu ditedak karamatna muga-muga sing manfaat. Karamatna henteu putus malah nepi ka kiamat. Karamat anu mimiti lahir sahiji ulama jenenganana Abdullah putrana Syekh Kemantea Hasim eta teh bangsana lahirna kula ngadangu pilahir Siti Fatimah. Ibuna Syekh Abdul Qadir eta anu sasauran lahir Siti Fatimah teh eukeurina hiji mangsa anak kaula teunginang horeng tanggal bulan Saum kukula teu kauninga. Kula teh teu ningali yen eta bulan geus ru'yat panyana teu saban kene kaum-kaum pada dongkap nararoskeun ka kaula. Iraha mimiti Saum tanggalna bulan puasa. Siti Fatimah ngalahir lamun rempug sarerea urang pada taklid bae da anak kula teunginang pantes pisan eukeur tanda kaum kabeh pada rempug desa jero desa jaelan. Barang geus pada taklid loba seh-seh sejen desa puasana cocok bae jeung anu taraklid teh desa sejen mah raru'yat urang jalan mah nurut ka karomat orok teh. Jeung aya carios deui carios Siti Fatimah basana keroktos bobot ku Syekh Abdul Qadir Jailan eta geus sepuh pisan geus yuswa 60 tahun mimiti kagungan putra.